ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Bismillah abdi ngawitan kana ieu hiji syairan, ieu mah lain sindiran tapi hiji peringatan. Istri-istri sing narima kana ieu hiji carita, sabab lain ecek beja tapi bukti anu nyata. Ayeuna abdi ngawitan kana ieu caritaan, istri-istri tong deulitan lamun kerja di perawan. Istri di zaman ayeuna anggian ka bina-bina, pamake teu jeung ilmuna obatna ka mana-mana. Istri di zaman kiwari akhlakna teh rupi-rupi, nurutan akhlak Yahudi anu aya dina TV. Omat istri sing areling ayeuna mah loba maling, lain maling baju samping tapi maling tengah pingping. Ka istri kedah waspada bisi katipu pemuda, pemuda zaman ayeuna pinter pisan ngarayuna. Urang kedah hati-hati lalaki zaman kiwari, ayeuna mah seueur bukti hoyongna ukur mimiti. Ka istri sing kuat iman ayeuna mah akhir zaman, ulah daek ngalayanan lalaki teu boga iman. Istri teh racun dunia tapi istri anu mana, anu 10 nafsuna, istri nu eueuh ka era. Para istri sing narima kana ieu papatahna, mugi sing janten ilmuna kangge urang sadayana. Sing ageng pisan hampura ka abdi anu nyarita, hapunten pisan salira anu kirang tata basa. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala